A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa albaitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah alaihi salam balian bin malakan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Haji Ahmad Fakih wa ila khususan Zailani bin Jarkasih Ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa qurrihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fihi mangka eta tetap dina jawab syarat salah satu awajuhin ari tilu pirang-pirang wajah. Asahuha ari pangsohehna tina tilu la yakhrumu eta henteu haram ngusap Al-Qur'an. Wasani jeung ari kaduana yahrumu eta haram ngusapna. Wasalisu jeung ari katiluna Al-Qur'anu atau Al-Qur'an bikhatin eta tulisan mutamayyizin anu beda-beda bilabdin kalawan ucapan ay bi ijtima'in tegesna kalawan kumpul au humratin atawa rupa beureum wa nawiha jeung bangsana beureum haruma mangka haram usapna wa ilam yatamayyaz jeung lamun teu beda-beda itu Quran lam yakhrum maka henteu haram. Qala parantos ngadawuh saha sahibul tatimati anu ngagaduhan kitab tatimah min ashabina ti pirang-pirang ashab kaula sadaya. Idza qulna di mana-mana ngadawuh kaula sadaya la yahrumu kana henteu haramna ieu ngusap. Bahwa mangkari itu ngusap makruhun eta dimakruhkeun. Wa amma kutubu jeung anapun ari pirang-pirang kitab kutub hadis kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilam yakun maka eta lamun tebukti piha eta tetap dina kitab ayatun nan pirang-pirang ayat minal Qur'ani anu tetap dina Qur'an fala yahrumu maka teu haram naon masuha nyababna kitab hadis. Wal awla jeung ari utamana atuh masa eta yen dicaba kitab ala toharoti netepan dina suci
Wa ing kana jang lamun bukti pihak eta tetap dina itu kitab ayatun naon ayatun pirang-pirang ayat pala yahrum maka teu haram itu nyabakna kitab ala madhabi natepan kana madhab bal yukrahu balik tadi makruhkeun itu musabna wa fihi jeung eta tetep dina buktina wazhun ari sawajah annau sanyanya ngusapna itu kitab ya rumu eta haram itu ngusapna kitab wa jeung ari wajah al wajhu eta jalan ala diari anu fi kitab tepi kutubi tetep dina pirang-pirang kitab fikih. Mana kopi ya? Ini malah kamera ada semangat di kopian. Kamari nyarioskeun masalah istri anu haid. Istri nu haid teh haram salat, haram tawaf, haram ngusap Quran. Nomor 3. Salam. Tah dina masalah haram ngusap Quran eta beda cenah lamun mah kitab-kitab gitunya lamun aya model buku Yasin gitunya. Lamun mah Al-Qur'an tulisan Al-Qur'an leuwih loba tibatan tulisan-tulisan biasa selain teh Al-Qur'an ayat Al-Qur'an. Maka teu nanaon cenah dicepeng kuno head ge. Ngan lamun mah ena lamun Quran lebih seueur ulah haram nyabakna ngan lamun Quran lebih salit teu nanaon cenah kitu. Ena model kitab-kitab fikih kitanya model kitab Safinah kasepatu saja. Lamun mah ayat Al-Qur'an leuwih seueur dina eta kitab, dina eta buku, maka haram musabna. Muhed ngan lamun mah ayat-ayat Al-Qur'an salit dina si buku eta teh, maka itu teu naon musab nyabak eta. Ngan cenah dina perkara eta ayat 3 wajah anu nangtukeun eta ayat 3 wajah papihi salah satun aujuhin di antara nu kahiji mah nyata anu asahuha ari nu pangsohe-sohe nama layah rumu henteu haram. Eta nyabak buku nyabak kitab anu mana eta kitab tulisan Al-Qur'ana ayat-ayat Al-Qur'ana langkung salit eta. Jadi no head teu haram cenah nyabak eta buku atau kitab nu mana eta kitab ayat Al-Qur'an ayat Al-Qur'ana langkung salit tibatan tulisan-tulisan nu sejenna selain ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun kutulisan Arab tapi kan beda ayat Al-Qur'an gitu. Made ayeuna ieu Safinah ayat Qur'anna sabaraha hiji teh dihitung aya henteu gitu Pak made kitu. Ini catatan para ulama. Eta wajah nu kahiji asahuha
Eta nupang sohe-sohehna. Wasani jeung ari kadua na. Nu kadua mah yahrumu eta haram. Anger we cenah ada ayat Al-Qur'anan. Najan eta ayat Al-Qur'ana langkung salid tibatan tulisan-tulisan sajana gitu. Kumaha nu katilu? Wasalisu jeung ari katiluna iza kana eta di mana-mana bukti naon Al-Qur'an itu Qur'an biakhab dia mutamayizin eta tulisan anu beda-beda bilabdi kalawan ucapan abi istimai tegasna kalawan kumpul au umrotin atau rupa beureum wanahuha jeung bangsana. Ieu mah tulisan Al-Qur'anana teh da beureum ya, tulisan Al-Qur'an model ku Ja'faron kumangsi beureum gitu nanya tulisan teh. Kan rata-rata tulisan Al-Qur'an hideung sadayana oge. Ieu mah tulisanna ge beureum. Kumaha mun kitu? Harum mangka haram gitu. Dina eta buku najan seueur tulisan Al-Qur'an, najan saalit tulisan Al-Qur'an, tapi tulisanna teh warna beureum Qur'an teh. Kumangsi beureum haram. Gitu. Wa ilam yatamayaz jeung lamun teu beda-beda itu Qur'an. Gitu. La yahrumu maka teu haram musabna. Eta. Jadi anu mutlak nama lamun dina nyabak kitab-kitab mah eta mah teu haram gitu we ninggalkeun asahuha saur Syekh Nawawi. Kala parantos ngadaos sahib tatimatin sanu kagungan kitab tatimah min ashabina tina anu tetep tina pirang-pirang sahabat kaula sadaya cenah Syekh Nawawi sahabat Syekh Nawawi ari aya nu aya dina kitab tatimah mah cenah Syekh Nawawi kulna di mana-mana ngadawuh kaula saurna kitab tatimah layah rumu henteu haram masuha ngusapna eta ngusapna nu warna beureum eta teu haram pawa mangka eta masuha eta nyabak kitab warna tulisan warna beureum Quran tulisan warna beureum na buku eta nya bahwa mangkari nyabakna itu kitab teh makruhun eta dimakruhkeun. Gitu. Hanya sebatas hukum makruh cenah kitu. Bahkan lamun urang nulis Al-Qur'an, nulis ayat Al-Qur'an ku mangsi beureum, warna beureum itu teu meunang. Makruh cenah eta teh. Gitu. Tulisan warna beureum termasuk anu head eta dimakruhkeun. Wa ma kutubil hadis kumaha cenah lamun maya teh buku-buku teh kitab hadis, kumpulan hadis Kangjeng Rasul. Ajengan cenah kuring teh boga kitab hadis ya teh ya tulisan-tulisan dina buku-buku teh dina kitab teh hadis ya mah hadis Kangjeng Rasul. Kumaha cenah eta nyabakna tah posisina anu head Pailam yakun maka eta lamun teu bukti piha eta tetep dina kitab ayatun naon ayatun pirang-pirang ayat minal Qur'an tina Qur'an. Nah, ya kitab hadis
Iya buku teh buku hadis asina teh hadis sungkul. Atau kitab teh kitab hadis asina teh hadis sungkul. Kumaha tanya pengnata anu head. Lamun mah katanya. Fa'ilam yakun piha ayatun minal Qur'ani fala yahrumu masuha. Fa'ilam yakun maka lamun henteu bukti piha eta tetep dina kitab ayatun naon pirang-pirang ayat minal Qur'ani anu tina Qur'an fala yahrumu maka teu haram naon masuha nyabakna eta kitab hadis. Gitu. Lamun teu aya ayat Al-Qur'an hadisnya mutlak. Maka cenah eta mah teu haram. Sareng Nawawi katanya. Jadi nuhen rek muka kitab hadis teu naon. Nuhen ngapalkeun hadis. Lamun mah dina eta kitab hadis teh teu aya ayat Al-Qur'an. Wal aula jeung ari pangutamana atu masa ala toharotin eta dicapa kitab dala terena tepan kana tepan dina suci. Wa ingkana jeung lamun bukti piha eta tetep dina kitab ayat naon pirang-pirang ayat pala yahrum maka teu haram ala madhabin tepan kana madhab wal yukra balik tadi makruhkeun. Tapi utama nama cenah eta teh ari sae nama keayaan suci walaupun kitab hadis gitu. Saya mata kurang ayeuna rek ngaji sapina ngaji kitab itu ya alus boga wudu gitu. Alus nama dina kaayaan suci alus nama. Kumaha cenah lamun ieu mah aya ayat Al-Qur'anan. Gitu. Aya ayat Al-Qur'ana wa ingkana jeung lamun bukti kudu suci teh lamun bukti piha tetep kitab teh ayatun pirang-pirang ayat. Pala yahrum maka teu haram musafna. Gitu. Jadi mana aya kitab-kitab hadis aya Qur'anan kudu suci lamun aya Qur'anan. Kudu kaayaan suci. Aya alus-alus nama gitu nya, utama-utama nama. Gitu. Pala yarum maka teu haram ala madhabin tepan kana madhab tetapi ngagaduan hukum makruh. Ari haram mah henteu cenah ngan makruh. Nah, kitab hadis henteu suci teh nya kitab eta ya. Wa fihi wajhun jeung eta tetep dina ingkana dina lamun bukti ari sawajah sajalan anau sanyanya ngusapnya itu kitab hadis haram eta haram bahwa haram eta menjadi kitab hadis wa wajang ari wajah eta jalan fi kutubil fikih dina pirang-pirang kitab fikih. Ya tetap dina eta kana ari sawajah sajalan ta haram maka haram ya rum wa ta haram ya masuha ngusapna. Oke. Jadi keukeuh ya. Ari nu alus-alus nama lah urang mah. Naon kudu suci we gitu lah. Najan ayeuna kitab fikih najan kumaha ge alus-alus nama. Ame naon ame karaksa. Ngan lamun keukeuh teuing ieu nu hayang ngapalkeun ya teh naon. Ya. Wa amal mansukhun jeung anapun ari Al-Qur'an anu disalin ditulis dipinahkeun disalin
tilawatu naon bacanana kasyekhu secara aki-aki wa syekhotun jeung nini-nini idza janaya eta di mana-mana jina syekhu sekolah cinahnya ya para jimuha maka kudu ngaranjam aranjen kaduanana wa mas padalika jeung pir jeung puama jeung perkara asbanu nyaruaan ieu madalika karena itu aki-aki jeung nini anu carina palayah rumo maka henteu haram naon matuhu nyabakna mansu anu jarina tadi teh walahan lu jeung teh haram mawana ya mansu ai betina Cina mah beda deui da mah doraka pupuh dorakana oge gitu teu haram eta naon kan berdorakana doraka jinahna eta mah gitu junubna teh karena jinahnya kitu sejena junubna teh mun junub namanya ayana lamun anu haid beda deui teh Qala ashabuna tas ngadau saha ashabuna urang sadayana wakada etanya kitu di cara mansuh ya ini jeung aki-aki nu jinah teh at-tauratu ari Taurat wal Injil jeung Injil nah eta nyabak Taurat nyabak Injil sami cenah neraka jinah intaha geus beres kalamun Nawawi naon ngandikana cariosanana Imam Nawawi nu kamari lah ame jongjon malah gaduh hudu we kitu we lah kajian suci we liar teh mah ada cenah yang ngapalkeun ya sok dar we ngapalkeun mah kan lamun aya ayat Al-Qur'an mah itu apa tiba makruh cenah gitu kan warabiuha jeung ari kaopatna tino 10 hamluhu eta nya mawa Qur'an walau wadoa jeung lamun nenden jalma nu head yadahu kana leungeunna nu head ala Qur'ani kana luhureun Qur'an wa tafsirin jeung kitab tafsir bahwa maka ari tu nenden leungeun kana luhureun Qur'an luhureun tafsir kal hamli eta cara mawa pitafsili dina pepertelaanana baina kaunin diantara buktina tafsir kitab tafsir ala di ari anu tatawa anu tetep dina handapun leungeunna yadai leungeunna head aksara eta leuwih loba aula atawa henteu leuwih loba jadi sarua pan lolobana nyebut mawa teh di jingjing di bawah ini itu aya mah dah henteu di bawah ngan padahal ngan ditumpangkeun kana Quran sarua seperti mawa cenah tau ge beda deui jeung musab mah saliwat antel teh itu saliwat ari kasebut mawa mah di bawah dikeupeul dijingjing dicepeng ini kumaha di bawah tah kalimat mawa eta nya dikeupel gitu pugu di bawah neuneun leungeun kana Al-Qur'an oge nu het sarua hukumna seperti di bawah da cicing lila beda jeung musab aya musab mah saliwat atawa antal itu musab saliwat tamawa tafsir oge sami ya non nya mawa tafsirnya sami gitu neuneun kana kitab tafsir kana tafsir Jalalain isonya kitab tafsir sami cenah nah eta seserna sia-sia nama Al-Qur'an
loba erek saeutik misalkan kan maksudna lila erek sakedeung diteuneuna teh gitu sami teu meunang. Qala Nawawi, qala parantos ngadawu saha Nawawi Imam Nawawi. Ida tasaffaha di mana-mana nyabak saha al muhditsu jalma anu hadas awil junubi atawa anu junub awil haidi atawa anu haid eta nya nyabak auroko kana pirang-pirang lembarana aurokol mushafi karena pirang-pirang lembaranana mushaf atau Al-Quran bi'udin ku kayu wasibihin jeung baturna kayu papi mangka tetap Jawa haji dina meunangna mana Jawa haji dina taspuhin mana taspuhin deh dina meunang nyabak ya. Wajhani ari dua wajah li ashabina ka ashab urang sadayana adharuma ari pangdohirna tina dua wajah jawajuh eta menang nyabakna wabihi jeung kalawan wajah kotoan geus pasti al iraqiyuna saha ulama iraqiyuna min ashabina hana tetapi sasab urang sadayana lianahu karena sanyana modis karena muhdis kalau muhdis nyata jalma anu hadas lianahu karena sanyana muhdis gue masin etan tanya bak wala hamilin jangan temawa Kola parantos ngadawu sa'an Nawawi Imam Nawawi sur Imam Nawawi ida tasofahal muhdisu awil junubu awil haidu di mana-mana nyabak jalma anu hadas non jalma anu hadas teh jalma anu boga anu batal wudu gitu. Jalma nu batal wudu di mana-mana nyabak jalma nu batal wudu awil junubi atawa anu junub boga adusaneun atawa anu haid atau haid di mana-mana jabak alwaroko kana Quran tapi lembaran Quran kunaon bi'udin wasibhihi ku kayu baheula mah kudu tunyuk lah nya. Iya jalma anu batal wudu atau anu junub atau anu haid nyabak Al-Quran muka Al-Quran lembaran Al-Quran dibuka nanti kutu tunyuk itu tah lah gitu misalkan itu tunyuk dikitukan nya tah gitu nah batal wudu teh ulah teh nyabak kutu tunyuk dibuka nanti gitu tah gitu atau batur naud atau kunaon we lah kukain itu tunjuk lah gitunya papi mangka eta tetep jawaji dina menang nanya bak wajhani ari dua wajah tah jalan-jalan atau carana hukumna dina muka Quran anu batal wudu anu junub anu haid kudu tunjuk kumaha eta tah eta aya dua jalan itu ya sabina kana saurang sadayana cenah azhuru ma anu zahir nu jelasna aya dua jalan wabihi kalawannya ya wajahna penutus asti cenah al iraqina sati ulama iraqi min asabina tetap di asabna urang san li annau karena sanyanyana anu hadas tadi muka Quran lembaran Quran kutu tunyuk jalan nu kahiji geureuh masese eta henteu nyabak wala henteu mawa teh eta mah teu kasup teu nyabak teu kasup teu mawa menang berarti
gitu. Muka Quran kudu tunjuk terbuka wudhu ya lembaran nanti dikitu kan eta mah teu kasup nyabak teu kasup mawa jadi kantol mah teu nyabak jadi mana teu kasup mawa teu kasup nyabak eta hiji eta pendapat hiji pendapat nu kadua wasane jeung ari kaduana wa huwa ari itu nu kadua ikhtiarur rafi'i eta pamilih ti Imam Rafi'i tahrimu eta haram cenah tasawuf eta haram cenah saur Imam Rafi'i mah haram nyabakna eta teh ku kai kitu teh saur Imam Rafi'i haram eta haram eta tahrimu eta haram li anahu karena sanyanya jalma nu hadas tadi anu muka Quran kudu tunjuk teh yu adu hamilan eta ya dibilang-bilang atau disarwakeun jalma nu eta hamilan eta kana mawa sari Imam Rafi'i lil waraqati kana kertas lembaranana jadi kana Quran mah teu mawa ngan kana kertasna cenah kitu jadi aya dua pendapat anu dohir anu jelas mah meunang cenah jalma nu modis anu junub anu haid itu menang muka Quran ku kai kudu tunjuk ngan saur Imam Rafi'i mah ke haram non margina haram li annahu yu'adu hamilan lil waraqatil li annahu karena sanyanya jalma nu hadas nu batal wudu tadi teh atau nu junub atau nu haid yu adu eta disebut jalma eta hamilan mawa lil waraqati kana kertas atau lembaran Al-Qur'an itu jadi kana Qur'an mah teu mawa Qur'an da tadi babawa ngan kumukakeun lembaran Al-Qur'an kudu tunjuk keur jalma nu hadas teh saur Imam Rafi'i mah keukeuh teu meunang haram katanya sok sanajan kudu tunjuk alasan haramna kumaha kusabab najan kudu tunjuk kasebutkeun mawa lembaran Al-Qur'an jadi ngarobahkeun sareng mawa cenah gitu. Jadi aya dua kaul tadi menang cenah hegoe jalma anu batal wudu jalma anu junub jalma anu head, awanu head, muka Quran kudu tunjuk. Kawal nu pertama mah menang cenah kita mah tadang teu kasupkeun mawa Quran eta mah. Gitu. Kumaha saur Imam Rafi'i? Saur Imam Rafi'i mah ke haram. Naon margina haram? Kusabab eta kasebutkeun mawa lembaran Al-Qur'an. Ai kaul nu pertama mah menang ai saur Imam Rafi'i mah kaul nu kadua teu meunang gitu. Tapi sesirna mah mana menang kadang-kadang dikitu batal wudu teh nya gitu eta mana we da aya elmuna duanana oge tah kitu ari boga ilmu mah rek mana we di dalam rangka kaapikan rek ka Imam Rafi'i we kitu nya nah dina raraga ngalaksanakeun kaapikan. Urang mah rek kudu tunjuk teh naon da aya kawalna. Urang mah rek ieu we teh naon da rek batal naon haram we da aya ka Imam Rafi'i gitu. Kumaha dalam rangka kaapikan teu meunang berarti nurut kana Imam Rafi'i. Jadi gitu. Dina jalma nu batal wudu, jalma junub, jalma nu haid, nyawa nu haid, dina muka Quran pakai tutunjuk, pakai kai. Cek tadi nya pakai kai tutunjuk. Biasanya tunjukkan. Kawal nu pertama mah menang. Kawal nu kadua teh Imam Rafi'i mah teu meunang. Naon alasan nu pertama menang? Tadi entos. Naon?
Kusabab muka Quran kutu tunjuk teu kaasup mawa Al-Qur'an. Saur kalau pernah teu kaasup musab jeung teu kaasup mawa cenah muka Quran kutu tunjuk teh. Gitu. Kumaha cek kawal Imam Rafi'i? Saur Imam Rafi'i mah haram. Naon margina? Li annahu yu'adu hamilan lil waraqati. Gitu. Kusababna jalma nu modis eta jalma nu haid, jalma nu junub, jalma nu haid haram sok sanajan muka Quran kudu tunjuk. Coba kaasupkeun mawa lembaran Al-Qur'an. Emang teu kaasup mawa Quran, ngan kaasupkeun mawa lembaran Al-Qur'an, maka haram cenah sare Imam Rafi'i mah gitu. Yo, resep ya dengan sekian ya. Jadi pendapat-pendapat ulama gitu teh ya, orang tuh jadi uninga. Oh, iya. Jadi orang teh migawe hiji perkara teh aya dasar ilmu gitu katanya, lain sakadaek gitu. Jadi kita hari ngaji makan aya sumber gitu. Teu sakadaek ngaji. Eta. Askeun mana dia? Wal waraqatu jeung ari salembar kal jami'i eta sarwa jeung sakabehna cenah sore Imam Rafi'i ya. Pa ama idalapa maka anapun di mana-mana ngumpulkeun jalma nu hadas batal wudu teh atau nu junub atau nu haid. Kamu kana leungeun bajuna modis hadas. Kalaya dehi kana leungeunna modis wa qalaba jeung ngabalikeun ieu modis wal waraqata kana lembaran Quran paharamun mangka eta haram. Ya. Jadi disebut lembaran nya selembar gitu mukaninya muka kita itu lembaran salambar eta sarua jeung sakabehna cenah gitu. Maka sore Imam Rafi'i kan tadi haram no junub no haid no hadas muka Quran pakai kai atau tunjuk pakai kai. Disebut kai hungkul lamun lompat kana kai kumaha lamun tunjuk nanti plastik. Gitu lain kan. Ya mah ku alat gitu tah nya. Ku alat haram cenah saur Imam Rafi'i teh kusabab naon? Kusabab kasebutkeun mawa lembaran Al-Qur'an. Jeung ari lembaran Al-Qur'an eta maka disebut naon sarwa jeung kal jami. Sarwa jeung kumpul sakabeh Al-Qur'an gitu. Tah kumaha lamun ngumpulkeunana pama idalapa kamu maka napa di mana ngumpulkeun modis kana leungeun bajuna modis alal yade kana leungeunna modis faqalaba maka ngabalikan de itu modis alwaro kana lembaran Quran paharamun maka haram balikan de ngumpulkeun hijikeun bihilapin kalawan teu aya perebutan masalah wa ghalato jeung kasalahan wa ghalato jeung kasalahan saha ba'du ashabina sawarena ashabna urang sadaya pahuka maka ngahikayatkeun ba'du ashabuna fihi dina eta alapa teh dalapa di mana ngumpulkeun nyahijikeun wajah ini karena dua wajah, dua jalan wajahnya. Wasawabu jeung ari kawal anu bener, qat'u eta pasti bitahrimi kana haramna eta kolaba. Non kolaba teh? Di luhur aya bitahrimi. Bitahrimi kana haramna itu kolaba.
Naon kolaba teh? Ngabalikan deui. Gitu. Wah kolaba jeung ngabalikan di ieu teh. Dibalikan deui. Waalaikumsalam. Waduh, ya sibuk ya. Karena sekarang orangnya. Kan mau pengayal. Lianal kolaba karena sanyanyana ngabalikeun. Ya kau eta tumiba ngabalikeun biadi kalahan leungeun. Labil kami lain ku leungeun baju. Gitu. Qala Sarqawi partos ngadawa saha Sarqawi Imam Sarqawi. Paha pamahalu maka ari tempat jawazi tempat menang nakal bingabalikan del warakati lembaran Quran bil odi ku kayu dibalikan gitu. Dalam yalzam eta di mana-mana temastikeun alaihi kana itu ngabalikan deui ku kayu. Ngabalikan Quran ku kayu. Hamlun naon mawa laha kana kayu. Bi ayatahamala kalawan yen ngan talkeun naon eta nya antalkeun sejal malaya kana itu kayu bil adi kana kayu alaya kana itu waroko kayu kana kayu patan pasila maka sebab pisahna itu rokok pisahna kayu an sahabatina baturna itu kayu atakuna tawa bukti naon itu kayu qaimatan eta nangtung payah paduha maka ngahandapkeun si jalma kana kayu bihi ku itu kayu walaisa jeung lain al muradu nana harapkeun anau eta sanyanyana jalma yadkhilul auda bainal waraqi eta ngasupkeun itu jalma auda kana kayu bainal waraqi di antara lembaran Al-Qur'an wayab silu jeung misah si jalma ba'duhu kana sawarehna kayu min ba'din tina sawarehna di liana dalika karena sanyanyana itu ya dulu asup hamlu eta mawa. Jadi najan ku kayu katanya kan loba nama ku kayu gitu teu naon gitu. Ku kayu gitu. Tadi bahe-bahe kita tak kopi teh. Jangan loba we kopi. Wa homisuha wallahu a'lam.